Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Ganjaran Hutang Kanyeri bagian ke-15. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Padahal di emot kadinyana anu janten carogena asa kacida teuing sinareng asa kirang kumaha kagungan bojo rupina cekap kana barang damel keresaan kana ibadahna getol. Upami abdi janten pemegat kagungan bojo sarupi kitu sapertos si Nyai sigana teu aya maksad hoyong mirak sanaos genteng kaya pepetek ge moal burung digentel keak kumargi bade dipandang nawana deui rupina tegap salirana jangkung sampulur sinareng amis budi kempot pipi dina basa-basana anu sakitu sopana bade dipandang nawana deui nya abahna cek urang mah ari perkara eta mah mana tina soal jodoh pan tadi ge jodoh teh lir ibarat pati bujang-bujang sifat nu ngarora dalah urang ge anu kasebut geus cetuk huis. Wallahu alam ari perkara jodoh mah teu kurang-kurang lalaki nu boga pamajikan kanu tegep kanu beunghar ku harta banda tur pangartina cukup tapi ari geus patokanana kudu pepegatan mah geus teu bisa kumaha kusabab sakabehna manusia geus pada-pada ngabogaan patokan atawa pernasiban hirupna masing-masing. Tapi dina soal kagelisahan atawa kapinteran anak cukup temungguhing deui sok rajeun aya we nu geulis daek nyelewer anu hartina daek rucah abuntah nyeunir ca ti salaki nu mawi atuh sifat jalmi mah abong kena keuna kasipatan ku awah gingsir nu geulis ku geulisna mung sakadar geulisna teh lahirna wungkul tampolana ahlak kalakuanana mah sok kawon kuno goreng patut samodel abdi kieu ular bojona bari rada mesem tos kitu lajeng nyambung deui cariosanana sanes ku kitu deui abahna abdi mah wengi tadi sateu acan mondok nganggo aya emutan kieu upami seug pareng si Ujang mulih ti Garut sinareng kalaresahan anjeunna teu acan kagungan raga katineung kanu sanes urang rangkepkeun we si Ujang teh ka si Nyai supados urang teu pamengnyaah wios aya kasebatna si Nyai randa ge mergi ka hiji masih keneh anom atuh kaduana si Nyai tos katingali ku urang tingkah lakuna kumaha upami kitu nya abahna kinten-kintena satuju duka teuing atuh nya ari perkara eta mah kumaha manawe da ari keur abah mah nurutkeun ari abahna ngadon kumaha abdi sagala nya ari geus are kumaha nya abah mah nurutkeun we ka emakna atuh sanes kumaha abdi panginten kumaha jinis pada jinisna tah kitu poho puguh abah teh mana pipokeun teh rek kadinya tadina mah sur kokolot kampung bari gumejang eta kinten-kintena keresaeun kitu si Ujangna abah ari mana bet kawas nu lieur ongko dia nyaritakeun kumaha jinisna ari ayeuna nanyakeun daek henteuna eta mah kumaha engke we geletuk batuna kecebur caina nunggu batu turun kesik naik kolot mah ngan saukur sambung doana kasaha-saha oge asal pokona kanu pada-pada calager bager bisa silih pihapekeun diri cek basa dina bobojegan teh mah kudu runtut kudu raut ulah remen loba camerut batan teu imut bisi engkena loba kapincut hate jadi kalang kabut tungtungna jadi samutut edas aya kituna ari si abah sur bojona bari mesem pan tadi ge pikeun jalma mah kudu boga kamonesan kudu kabula kabale ulah ngan salancar boga pangarati mah ular kokolot kampung sarta tos sasanggem kitu teh teras ngawangkongkeun perkawis putrana anu harita nuju damel di Garut janten juru tulis kantor
Teuningaeun di lebat kamar aya Eulis Marlinah ngadedempes bari ngadedengekeun anu ngawarangkong samalah kasauran ti bojona kokolot kampung nyibatkeun bade dirangkepkeun ka putra-putrana kitu. Batin Eulis Marlinah ngajenghok siga nu reuwas kusabab lamun nya teh mah kitu sakumaha teuing erana ngingetkeun kaayaan dirina batan sakitu taya kaboga sedengkeun bisa hirup kadua jeung budak ge nyiruruk di anjeuna tur jalmi anu sanes jore-jore ceuk kasarna mah pacikrak ngalawan merak. Aduh Gusti nu Agung, ceuk gerendang hatena Eulis Marlinah dibarung ku jantung ratug tutunggulan kawas nu manggih kareuwas. Kumaha bae aing petana lamun segnya putrana sumping ka dieu sarta aing dipaksa upamana kudu daek dikawin. Era temenan aing ku batur aya kasebutna aing teh jalma numpang kalawan hirup teu indung teu bapa. Kari-kari dipikahayang ku jalma anu sakitu cukup ku harta jeung hartina. Diganda aing daekna oge moal teu pada ngajarebian ku urang dieu disebut jalma nu teu nalipak maneh, teu ngukur kana kujur, teu nimbang kana rupa jeung kaayaan. Sajabana ti kitu kana tangtu moal bisana kusabab aing encan sah dipikeun ku Kang Rohendi. Anu hartina diri aing masih keneh katalian ku hukum. Kumaha lamun seug engke aing geus kawin papanggih di jalan pasampangan jeung Kang Rohendi tada teuing ieu nafsu nu akhirna aing sorangan nu jadi katempuhan. Najan bari jeung nyana aya tanda bukti aing diragragan talaku Kang Rohendi tuluy kawin ka putra ibu di dieu ari heg teh ka aing nganyeri deui. Aduh bisa kumaha teuing tambah raheutna batin teh. Sedengkeun kanyerian ti Kang Rohendi ge encantang tu lipur ku 1 tahun 2 tahun. Kadangkala kanyerian eta bisa nepi ka dibawana ka liang kubur. Jep Eulis Marlinah gegerendenganana teh jempe asa kapegat ku sorak klakson motor mani lambat. Tid tidid tidid. Saha abahna sora aya nu nabeuh klakson mobil tateh? Nya sadana mah boase mah cing tempo kadinya tina jandela mana ceuk salakina tayalian kokolot kampung anu harita sabada tas moyan teh ngopi dina babalean. Uluh bagja teuing abahna geuning si Ujang datang paingan ti kamari diupat bae. Cuk pamajikanana kokolot kampung bari gancang kaluar satengah dagdegdog bakat ningku bunga dumeh anakna geus tahun-tahun kakara datang. Kumaha mak daramang aya berkah jalu anak king? Syukur teuing lah ti kamari puguh emak teh inget bae nyata teh awe geus terus rasa. Cuk pamajikan kokolot kampung anu katelah nama Ibu Ibon nyarita kituna teh meuni satengah ngaleng kana tak-takna sarta arunggah ka imah. Abah damang cek anakna gancang munjungan meuni sopan nakara. Barakah Ujang ari munggu syariat nama abah teh keur dipaparinan sehat kuno kawasa teh sabalikna kumaha hidup cager aya hibar piduana geuning abah dina wangkid ieu mah kalarasan teh aya sawios-wios. Jawab anakna bari gek diuk dina kursi ari indung nama harita teh gancang ka dapur nyimpen oleh-oleh ti Garut bawa anakna. Nyai tos aya cai asak? Ibu Imon nanya ka Eulis Marlinah bari nyimpen bongsang dina luhur meja. Aya mak cai enteh mah upami cai asak herang nembe saheng. Jawab Eulis Marlinah bari ngareret ke tukang ketingali aya bongsang dina luhur meja sarta pok deui nyarita. Lupi eta dina bongsang naon emak? Heueuh puguh ieu teh bawa itu anak emak teh anu di Garut geuning kamari dicaritakeun ka nyai. Geus kitu teh bae terus rasa ari diupat ari datang mawa cai enteh bae heula nyai keun engke nyieun kopi mah. Cuk Ibu Imon bari ngaleos ka jero deui nepungan anakna ku sababesono. Kumaha Ujang di ditu teh betah? Sebetah-betahna bae mak nya geuning ari perkawis didamal mah alhamdulillah aya hibarna tinu janten sepuh kaleresan parantos 2 sasih ayeuna abdi teh diangkat
Janten wakil kepala. Nuhun jalu anak king. Nyaeta pisan anu ku emak jeung ku abahna. Setiap waktu naneda kanu kawasa sangkan hidap aya di pangumbaraan masing salamet masing loba nu asih. Geus puguh ari ngadoakeun tina perkara digawe mah lain caritakeun kari-kari ayeuna kapanggih pisan ku hidep. Nuhun alhamdulillah. Ngan sakieu we pamenta nu jadi kolot mah mugi sing jujur kana urusan digawe. Ulah nyieun tingkah laku anu teu dipikaresep ku sasama, komo anu teu dipikarido ku Gusti Nu Maha Suci mah omat ulah arek dipilampah. Sajabana ti kitu mihapekeun teh deui. Ulah reueus kudu meh aya dina kapangkatan, ulah rasa maneh keur kapake ku dunungan. Heug urang unggah adat ceuk dina paribasa teh mah pindah pilempangan. Komo bari jeung daek sirik pidik jail kaniaya kasasama umat. Kasasama umat pangeran mah omat anak king. Masing jauhan sifat kitu teh. Kusabab eueuh hadena, eueuh untungna nyieun dolim ka batur. Bisi engkena ka diri urang aya nu dolim deui. Samalah kudu inget hirup jalma teh moal langgeng cicing dina kanugrahaan. Kudu bae aya perubahanana. Sanes kitu nya abahna. Ih, atuh puguh we teu aya salahna. Memang kitu pisan. Lamun sifat jalma hayang aya dina kasalametan, hayang loba nu asih, kudu daek asih deui ka sasama. Contona tong jauh-jauh. Abah we sorangan hirup di dieu geus aya puluhna taun. Di mana ku batur dihina, ku batur didoliman, meureun eta mah tandaning pepelakan urang nu hade. Dalamun seug abah nyieun delaka atawa nyieun dolim ka batur, pasti abah ge aya nu males deui. Syukur jalu anak king aya dina kamuliaan mah muga sing saterusna. Ngan kahadewe ulah rasa maneh keur luhur kuta gede dunya urung nangtung siang lempang. Anu satuluyna hayang nincak atawa ngadupak kasahandapun. Jeung deui kumaha ujang salila aya di tanah batur teh henteu poho kana urusan ibadah ngalakonan anu 5 waktu. Alhamdulillah abah sanaos bari abdi aya nu karaos ge satungtung tiasa keneh obat mah teu weleh dikeureueuh. Jawab anakna nyaritana teh manis sopan nakara. Kalawan teu weleh amis budi nya ge kasebut jalma kaluaran ti kampung. Dina tata kasopanan mah teu weleh dipake bubuhan kolotna jalma ngarti. Syukur jalu anak king eta pisan anu dipenta ku emak ge lantaran hirup jalma lamun teu dibanding kuno kitu ieu teh rada oge disebut no gencang. Ulah ngan saukur hirup ngagugulung dunya bae kusabab hirupna jalma moal nepi ka ratusan taun. Kalawan anu disebut haliah dunya mah eueuh nu bisa dibawa ka alam barzah. Tetep we anu dibawa mah ngan saukur amalna hirup urang salila di dunya. Omat jalu anak king. Jab ibu Imon nyaritana jempe usabab asa kapegat ku Eulis Marlinah ngurunyung ti dapurna geui baki dieusi cai enteh 3 gelas sarta sok ditunda dina meja. Bari panonna mah meletet maling reret kanonoman anu sakitu tandangna. Anak ibu Imon ngareret ka Eulis Marlinah ujug-ujug bae hatena ngageter. Kawas nu kontak dumeh ningali beungeut Eulis Marlinah rada tegap. Jeung naon atuh teh nyai? Sareng naon atuh emak? Teu aya pisan naon-naon. Kalaresan ranginang teu acan ngagoreng. Wios atuh emak, barina ge kawas katamu bae. Padahal di ditu aya dodol Garut sareng sele cawu ke geura urang bantun. Keun bae atuh ujang cicing-cicing bae kadinya. Keun da aya si nyai ieu, ceuk ibu Imon ka anakna. Tapi najan dicarek ge keukeuh bae ngaleos ka tukang. Teu sirikna patutur-tutur jeung Eulis Marlinah. Cobi punten nambut peso sakedap, punten bae miwarang. Sawios, jawab Eulis Marlinah pondok sarta ceg kana peso ditunda dina luhur meja. Anak ibu Imon sajeroning
Anak ibu Imon sajeroning ngeureut tali bongsang teh ari panonna mah red day ka Eulis Marlinah anu kabeneran deui Eulis Marlinah make ngareret kusabab ngadenge sora anu ngaguluprak atuh bantrok pisan panon nonoman jeung panon Eulis Marlinah serneud hatena pada kontak tapi Eulis Marlinah gancang ngabalieur kusabab era keur kitu aduh cenah nonoman dengan kakeureut ketungtung pesok ngan hadena henteu nyinek kalah saukur nyoledat kade atuh engkang ulah balangah bilih kana panangan ceuk Eulis Marlinah netep curug nonoman anu getihan be aya tukuhan teu ieu mah curug teu pupuguh hayo ngadon kakeureut mun kitu sok tual toel da ieu mah tara satoel-toelna ceuk anakna ibu Imon bari mesem kutan upami anu sok kakeureut teh engkang anu sok tual toel Eulis Marlinah rada wani kusabab ningali paroman eta nonoman kacida marah maina teu aya pikaeraeunaker teu sakumaha lila sanggeus ngelap getih dina curugna asup deui ka imah bari mawa bungkusan dodol Garut jeung sale cau Eulis Marlinah mah harita teh tuluy asup ka kamarna ngadenge anakna ceurik gancang disusuan dina sajeroning keur nyusuan teh dikersakeun make tuluy ngalamun samalah make jeung ngagerendeng nyarita kieu geus moal salah deui tangtu ieu anu didongengkeun kamari ka aing teh bet barina ge asana teh teu nalipak teuing maneh sedengkeun itu mah jalmi anu sakitu cukup rupana cukup ku harta bandana ari aing hirup teu sanak teu baraya sajabana ti kitu tina kanyerian tinu jadi salaki ge aing teh can lipur kumaha bae akalna lamun seug ibu ka aing ngeukehan kudu daek dikawin ku anakna kajen rek ngejat we batan daek dikawin mah lain aing nampik pangasih ngan teu kuat ku era keur mah hirup aing kasebut jelema nyiruruk kitu gerendang hate Eulis Marlinah dina waktu harita keur nyusuan anakna anu teu lila ibu Imon ngagegero atuh korejat bae hudang sarta tuluy nyamperkeun ka tengah imah barang gok ka jero katingali anakna ibu Imon eueuh anu kutaksiran Eulis Marlinah mah keur ka kamar atawa keur ngalantung di luar atuh gek bae Eulis Marlinah diuk sarta nanya ka ibu Imon bari panon teu boleh ngareretan kaluar aya pikeun naon ibu eta geus nagenkeun seeng nyai teh parantos ibu bade ngadamel cai kopi teh Eulis Marlinah malik nanya moal eta we lamun geus nagenkeun seeng buru-buru ngisikan wayahna dikuyah keueuh ku ibu nya geulis wios ibu da sakedahna jawab Eulis Marlinah bari ngalewas deui anu maksudna rek ka dapur tapi barang lola kalawang ujug-ujug gedak bae diadu jeung anakna ibu Imon astagfirullahaladzim aduh punten bae engkang Eulis Marlinah ngadeg-deg ruas bari nyaritana agak ege kalawan beungeutna pada bareureum heuheuy deuh perwis kutan urang teh ibu Imon ngageuh-geuhkeun atuh Eulis Marlinah asa beuki tambah era gancang bae ngaleos kitu deui anakna ibu Imon ka jero nyai kade nyangu teh ulah heuras teuing heug anak ibu mah resepna teh sangu nu leuleus nah aya ku poho-poho teuing nyai meureun can kenalnya kangaran anak ibu teu acan ibu jawab Eulis Marlinah nyaritana bari tungkul siga nu era dumeh tadi digeuh-geuhkeun diadu ngaranna teh Sambas ari nenehna mah kudu nyarebut teh Abbas eta teh anak ibu asli nyai mung hiji-hijina we eta teu kaluhur teu kahandap nuhun ibu ditepangkeun ka abdi mung eta we abdi mah ngarawas isin kumargi dieu diadu pantesna teh moal teu nyangki jalmi teu rintih ka abdi si nyai mah ari sagala teh sok isin rawas kitu teu naon pirage diadu malah zaman keur ibu ngora mah sok ngahajakeun ngadupak pameget ibu Imon ngagonjak bari ditungtungan ku seuri geus kitu pok deui nyarita meuni bangun dareh deh nakera kieu geura nyai urang ngawangkong heula sakedeung ibu teh aya picaritaeun ti sore keneh ka nyai tapi kitu ge ulah bendu samalah kudu jadi kabungahan janten kabingahan kumaha ibu sok asa kurareuwas abdi mah upami kitu teh jawab Eulis Marlinah rada kaget
ulah rewas-rewas Nyai dasanes bade diseselan ku ibu ge. Jurulung Ibu Imon nyiduhkeun heula sepahna kalawan nyaritana adab lanyap. Puguh kieu Nyai basa kamari teh ibu kungsi ngawarangkong sareng abahna. Nyaeta perkara nu jadi anak teh manehna teh kuno kitu kuno kieu padami kahayang lamun di awewe teh mah laris tapi duka teuing kumaha sigana teh meuni murengked siga nu teu aya maksud hayang rarabi ngan ari bieu ka ibu make aya harewos bojong naroskeun Nyai tah ku kituna ibu teh moal rek alang kumapalang nyaah terhadap Nyai kumaha kira-kirana upama Nyai dipilelehengkeun ku anak ibu kerasa kira-kirana. Menang sawatara menit mah eulis Marlina teu buru-buru ngawalon anggur ngahuleng siga nu bingung tapi teu lila kapaksa nyarita kitu ge meuni siga nu asa-asana kera. Ibu sakumaha pisanggem ibu nembe ku abdi kahartos pisan kalayan ngahaturkeun rebu-rebu nuhun wireh ibu nembe nyanggemkeun moal alang kumapalang nyaah ka abdi namung kanggo abdi asa abot nyaurkeunana tina perkawis tuang putra kagungan emutan ka abdi hartosna mah ditampi kumaha teu ditampi kumaha upami abdi nyebatkeun nampi abdi teh teu kiat ku isin siga pisan abdi nu ngarendahkeun ka tuang putra. Ih eta Nyai mah geus pok deui bae nyebutkeun kitu teh. Ieu Nyai ulah sok isin raos ceuk ibu ge tadi pedah eta Nyai kasebutna numpang di dieu perkara jodoh mah teu bisa disandarkeun kana urusan Nyai numpang di ibu pokona mah asal Nyai daek dipilelehengkeun ku anak ibu naon sesahna. Sarengna deui ku ayana ibu wani nyarita kitu soteh dumeh Nyai teh kasebat jalmi lengoh hartosna tos dipirak ku ramana murang kalih. Saupama Nyai boga keneh salaki mah ibu ge moal nanya kitu omong Ibu Imon nyaritana rada ngadesek ku sabab boga pikir doa lamun seug anakna anu katelah sambas dikawinkeun ka eulis Marlina. Cing kumaha kira-kirana Nyai? Duka atuh ibu nyuhunkeun sarantos bae heula sawengi ieu mah abdi bade ngimut heula jawab eulis Marlina. Nyaritana kitu sotenan ngarasa bingung nyebut ari nyebutkeun geus diserahkeun ku Rohendi da puguh can diserahkeun ari nyebutkeun can diserahkeun sok inggis ditalengteng ka dituna tungtung nama anggur ngahulang bari nyekelan boboko di eusi beas. Nya kitu hade atuh Nyai teu nanaon ari rek mikir sapenting ieu mah ku ibu ditunggu kaputusanana. Teu karasa pamiarsa ku nyerelekna waktu nyaho-nyaho geus bedug lohor deui anu kabeneran harita ari dur bedug ari rengse eulis Marlina masakna samalah geus disayagikeun dina meja makan. Anu teu sakumaha lila Ibu Imon geus nerojol ti kamar tas salat lohor nyampak dahareun geus sayage atuh gero bae nyalukan salakina keur ngagulungkeun samak pangsalatan. Abahna kamana si Ujang sina sakalian dahar meungpeung haneut? Duka teuing ka mana da nyarita nama tadi teh rek ka masjid moro salat lohor tapi can datang keneh moal tuluy ulin mah kitu ka Bahwira cing tempo ka ditu kumana bisi kajongjonan ngobrol da nya kitu Bahwira mah ari geus ngobrol teh tara anggeus ku sakedeung-kedeung komo kitu didatangan ku si Ujang anu geus taun-taun teu papanggih tada teuing galecokna. Keelanan atuh urang teh heula ka Bahwira omong Ibu Imon bari mukakeun panto anabrai si horeng anak mah keur ngajejen tulo bae diuk dina catang kalapa pipireun imahna bari siga nu keur ngalamun. Har geuning eta boroku marek disusulan ka Bahwira na keur naon atuh ngajentul di dinya. Hiap cek Abah urang dahar heula geus dahar onaman rek ulin-ulin ka ditu ngabangbrangkeun rek reureuh da ongkohanan keta karasa ku umma ari tas nyaba teh sok tegarna awak komo kitu Abas ka ditu ka dieu memotoran bae sahanteuna awak nyareri leungeun bisi kaburu tariris manten. Waktosna kabujeng see pamiarsa
Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.